kamajuan kota Karawang. Endahna numantak bagja kota Karawang pangkal perjuangan. Putik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku ragu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juara. Gusti Nu Agung, tatep ai kamu Aya apa? nu diuruskeun teh cinta weh jeung cinta. Mending muntara kandas mah. Tong sok waka cinta-cintaan heula. Usaha weh heula nu bener. Geus loba duit mah gampang. Tong boro neng Cimoy, neng Kekei, neng Suci sekalipun pasti nyamperkeun tah. Geus ayeuna mah bikin bangga heula yeuh bapak jeung emak. Mohon apa? Nyarek usaha ge da. Usaha naon zaman ayeuna? Nya usaha mah usaha naon weh, nu penting mah halal. Zaman ayeuna mah komo usaha naon nu hese, nu penting mah niat. Kitu teh nama arek usaha da. Usaha naon? Arek dagang eueuh modalna, arek gawe ka pabrik da. Nya sorangan pan. Zaman ayeuna mah kudu make duit wae. Loba pabrik ge di urang mah angger we. Urang-urang mah kasedekeun. Duh Gusti Nu Agung, anak jeung bapak kieu we pagaweana teh singaliung. Lain arusaha mah budak rewel wae yeuh, geus teu boga susu acan. Maneh deui anak panggedena teu bisa diandelkeun pisan. Tuh cek apa ge naon? Saruana dagang-dagang duit atuh maneh teh metere beunghar. Duh nyi, duit di mana? Teu meunang dosa eta teh. Beunghar ge moal mantak barokah. Nya usaha matakan ge. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai. Tah coba budak halayang jajan, duit teu boga. Ongkohna tuh da meni loba boga budak teh. Pan menang hayang. Heueuh da nyai pan nu ngabebita wae ah. Saruana ah. Nya eta kitu puguh. Ya enggeus ari kitu carana mah. Tatep rek mangkat. Arek ka mana maneh tatep? Pokona satungtung tatep can sukses, tatep moal waka balik. Usaha ka mana? Usaha mah di dieu weh, tong ninggalkeun emak. Tatep mangkat. Tatep. 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 Ku menangis membayangkan
tatep tatep tatep, tatep tatep tatep, tatep tatep tatep, tatep tatep tatep. Aing maneh gandeng atuh ngerakeun eueuh ka power pisan. Hisap aja rokok gue, minum aja kopi gue, makan aja bareng gue, karena lo teman dan gue sayang lo. Bentar. Perasaan ada yang kurang kita nih, Aren ada, Kastiman ada, mana teh? Siapa sih? Kurang ya. Muhammad Karto Manggolo Praja Mustika Jaya Ramadan. Enggeusnya ho padahal mah. Tatep gak ada, Wah, kurang kane nih, Leuwih kane deui lamun aya udud, kopi, cinta. Wih, pasti kane pisan eta mah. Maju si Karto mah ngabucin. Jamet. Jamet. Naon maksud ngan jamet? Jamet naon ieu teh? Jamet kuproy. Bentar. Sugan we si Tatep aya di saung kaula muda. Ya udah, ayo kita mangkat aja bersama-sama kita ke saung. Meni pabelit kamu mah aduy. Pusing. Ya ampun, gini-gini amat hidup. Percintaan kandas, HP dadas, duit di kantong koredas, lumpang ke menigus asa sorondang. Ya ampun. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia bekas suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri akan hidupku terus bertahan. Pokona Tatep kudu aya perubahan. Tatep rek mangkat di lembur ieu. Bongana hese usaha di lembur sorangan ge. Deh. Ngomong-ngomong, ieu saung sarepi kieu. Kamarana ieu rekan? Banyak cinta untukku karena kamu. Tiap hari di jalanan penuh cerita karena kamu. Saya suka yang hitam karena mabuk. Saya mabuk.
Kenapa lu? Asem banget muka lu, kayak ketek. Kenapa lu? Siapa ya? Udah lupa lu sama gua. Ingat gak lu waktu lu giting kemana-mana lu gua anter. Lu minta jemput, gua jemput. Kebangetan lu. Pusing. Bingung bang, gak punya duit. Gak usah bingung-bingung. Nih gua kasih solusi. Nih. Pegang nih barang nih. Barang apa ini bang? Biasa. Masa lu gak tahu? Waduh, gimana ya? Udah, pegang aja. Gimana ya bang? Nanti saya pikir-pikir dulu aja lah. Udah lu santai. Dapat uang banyak pula. Waduh, gimana ya? Kalau kurang, lu tinggal ngomong aja sama gua. Ya udah, nanti kalau lu butuh, tinggal kontak aja gua. Oke bro, oke bre. Bang. Tatep gak mau kalau kayak gitu. Tuh, CS Ogut karak daratang. Tuh, bener kan si Tatep di saung? Nya, diteleg-teleg mah siga nuker pusing. Ditelek-telek meureun aduy. Oh, iya. Tatep, hari kamu kunawai jika nuker galau. Aku lagi pusing nih, CS man. CS to, CS doi. Hai, CS tuh tah. Ngora-ngora lo bakal pusing segala. Hari kamu kamarana bae. Ada aja. Kamu yang kemana wae Hampura ya CS, Tatep rek pamit. Oh, mereka mana sih? Tatep rek mangkat di lembur ieu. Rek usaha. Tatep hayang jadi jelema sukses. Kemana? KDW deui mun geus sukses ulah mohokeun rekan. Nya heueuh ka ade keur balangsak we di saung wae ari geus meunang usaha poho karekan. Jeung deui omat ye, lamun geus tepi ka angka 10 ulah poho tah ka angka 1. Tah, apal meureun. Ya udah, aku doakan. Semoga apa yang disemoga tersemogakan. Kamu tercapai Tatep. Tetap solid Tatep. Ingat, jangan lupa ini itunya ya Tatep. Jangan bandel ya di sononya Tatep. Love you Tatep. Meni garila ih. Gus Tatep mangkat. Tong saradi nyoa. Geus teu ngarti deui ka jalan hirupna. Lieur aing mah lieur. Kamarana ari urang Sunda disebut eueuh aya, disebut aya. Heueuh ka mana atuh?
Urang Sunda kamarana, urang Sunda gimarana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha. Nahangan saukur nu ngeusian kulon Jawa, nahangan saukur lalajo bari kumetat, gancang gerah udang buka celi buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda oge bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek kemana wa? Iya, rek ngangon jang. Ngangon naon wa? Tah ngangon iya. Het, beraku uing dia angon bah. Maaf. Ngangon iya jang. Ngangon domba. Wa ya anak wa, si pendil teh geus gedenya. Nya alhamdulillah. Beri jeung bangga ge parabna. Het, parab cenah sarua kunjung domba. Ngaday wae leutik-leutik. Tadi masa nempo si Tatep. Kamana ayeuna? Tuh kawa ngomong nama arek merantau. Oh, rek merantau. Merantau ka mana? Duka arek merantau ka mana-mana nama. Duka ka Arab, duka ka Taiwan, duka ke mana lah. Duka lah. Geus teu ngarti deui ka jalan hirupna si Tatep mah. Ngarti tuh mana kasiban. Nyao ah. Eta muni merantau sagala. Bener eta teh si Tatep teh mangkat. Nya wa, arek mangkat ngomong nama rek usaha. Padahal mah di dieu we nya usaha mah pabrik loba. Oh, nya. Selain gitu usaha mah naon we nya teu kudu di pabrik wae. Oh, nya usaha mah naon we, nu penting halal. Ah cenah teu bisa digawe di pabrik. Nya usaha mah naon we, tong putus harapan. Jadi si Tatep teh mangkat teh meureun ayeuna teh nya. Duh, aya-aya wae tama budak. Kukuh tuh da si Tatep mah. Da beri jeung kitu-kitu ge babaturan marane. Nu penting mah curang duakeun we. Naon anu dipikahayang ku manehna. Sing kalaksana jeung duakeun. Mudah-mudahan tong sampe lupa diri. Teu inget keur balangsakna nyangsang di mana, saha nu nulung, saha nu nalang. Tah tong sampe kitu. Bisi lupa daratan. Lain hartina teu pamrih anu nulung, anu nalang teh. Ah, nyasing hideung we atuh. Hideng wa, hideng lain hideung. Nya geus kitu. Warek ngeureuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek kemana wa? Wa arek ngangon. Gandeng aduy ah. Garing. Hampura. Adat kakurung kuiga teras Allah batan baja ripuh gasik sana langsa hampura beb sayonara kaduhung teasak nempo kaduhung teasak enjo asa jadi boloh. Jangan lupa mantap, ajib. Aku ingin menyalakan api denganmu.
saat sebelumnya, berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses, gapai semua mimpimu. Sukses, buktikan kepada mereka. Pakai kacamata, pakai dasi. Wis sagala aya ini mah yang nanaon ge. Caritana tatep teh geus boga usaha. Caritana tatep teh geus sukses pamiarsa. Pokona caritana tatep teh geus sukses lah pamiarsa. Tatep teh geus sukses lah, gitulah sukses pokona mah lah. Caritana tatep teh geus sukses lah pokona mah. Mama tolonglah, aku sedang bingung, pusing kepalaku memikirkan dia. Aku yang selalu terus disakitinya. Dia tak tampan, tak juga rupawan, dia tak juga bergelimang harta. Tetapi mengapa gayanya seperti superstar. Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus-virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Inikah yang dinamakan cinta? Betapa sakit yang ku rasakan. Ku butuh dokter cinta. Aku suka dia, tapi ku tak tahu untuk bilang kepadanya jika aku suka jatuh cinta kepadanya. Seandainya kau bilang saja padaku apa yang kau rasakan, tanpa harus kau diam dan diam lagi, buatku tak mengerti. Rek percaya arek henteu, mun ajian dikunyengkeun, dampaleungeun digupaikeun, opat mojang nalunturkeun. Teh udah kan duduk mana ya namanya nggak pernah ngaros hadir bapak kira nggak dong bu nggak kira. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik kayak bidadari, bidadari hatimu. Oh sayangku, ragukanlah diriku, seperti seorang ratu, aku ingin dimanja. Goyang lagi banget emang lagi manja, lagi pengen. Sayang, aku datang. Duh anjim karake mapatkeun jam pe pamake kalah datang nu kieu ngaganggu wae lah. Aku kangen tahu. Naon sih? Sayangku, cintaku, kurang apa aku ini? Kecantikanku ini hanya untukmu. Duh malah ngacaprak cenah. Terkenal
Secepat itukah kau melupakan aku? Naon sih? Aku cinta kamu. Aku nggak cinta kamu tahu. Saat ku sangka dirimu berdosa, telah melukai hatiku. Saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang aku. Tak sadarkah dirimu sayang, kau telah melukai hatiku. Saat diriku jauh darimu. Guys, kaditu. Ah, balik mana? Kamu tega. Ah. Magang gua ya lah. Hei, kamu mau kemana? Sini. Sulit bertahan sakit. Kisah ini sungguhlah pahit. Sampai kapan aku terima diriku yang selalu terluka. Duh ya Allah, kenapa rasa kandas ini selalu menyertaiku ya Allah? Terasa sempit, ingin pergi tapi tak bisa, karena diriku masih mencinta. Kebetulan nih. Lu, sini. Gua titip nih. Apa ini bang? Udah, pegang aja dulu. Nanti gua ambil. Woi bang, apa ini bang? Woi bang. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Diam. Kenapa ini pak? Apa salah saya pak? Diam. Jangan banyak bicara. Angkat tangan. Cepat, angkat tangan. Geledah dia. Nah, apa ini? Apa pak? Gak tahu pak. Ini bukan punya saya pak. Dusta kamu. Cius pak. Bener pak, gak tahu pak. Ini bukan punya saya pak. Ini punya itu tuh pak. Abang-abang itu pak. Lari pak. Udah. Jangan banyak ngomong. Bawa dia. Usaha geus beak bengkak, meres awak muter otak. Awak begang tinggal tulang, mikiran hirup jeung hutang tang. Hutang ka warung geus numpuk, teu bira hutang kurupuk. Bakat kumindeng nganjukna, beuki loba teu karasa. Aduh pusing pala baby, oh oh oh. Pusing pala baby, oh oh. Pusing pala baby, oh oh. Pusing pala baby. Yeuh, apana? Cik atuh maneh teh.
Teangan-teangan atuh si Tatep. Heueuh da kumaha. Di teangan mah di teangan ieu ge. Duh Gusti nu agung, teu mulang-mulang budak teh. Melang emak teh apana? Bisi kumaha onam? Sing sabar we atuh Nyi. Melang wae emak teh. Heueuh sarua apa ge? Asa teu ngeunaheun kieu hate teh. Selamat sore. Benar ini orang tuanya Tatep? Iya, betul Pak. Ada apa ya? Berdasarkan penyelidikan kami, saudara Tatep, Kenapa? Kenapa dengan anak saya Pak? saudara Tatep tidak terbukti mengkonsumsi dan menyimpan barang narkoba. Untuk pelaku utama sudah kami tangkap. Dan ini saudara Tatep kami bebaskan. Duh, alhamdulillah. Duh, kadieu Kasep, anak apa anu herang mencerang? Kadieu Jang. Duh, alhamdulillah. Jang teu kuna naon, Jang? Deudeuh teuing anak apa? Pak, hatur nuhun, Pak. Terima kasih, Pak. Duh, ya Allah. Terima kasih, Pak. Baik, kami lanjut bertugas. Selamat sore. Udah, cepat, bawa dia. Duh Tatep, kamana wae ari maneh? Ma, apa, hampura Tatep. Alhamdulillah apa, cita-cita Tatep teh ayeuna geus kalaksana. Heueuh, dihampura Jang ku apa? Tuh, si Tatep aya balik. Het, meuni lawas dilawas, kamana wae cenah. Rekan, hampuranya lain mohokeun, hampura ya. Heueuh, dihampura ku kami. Ya, terus terang weh ieu mah nya. Kami mah teu boga rasa sifat dendam saeutik ge. Komo tepi ka ngageuleuhan rekan mah. Kami mah nu ngapaurkeun teh bisi kos nu geus-geus. Tepi ka marohokeun rekan, geus sukses mah. Hampuranya Jang, si Tatep. Hampuranya. Muhun Mang. Alhamdulillah ayeuna si Tatep geus balik, geus bisa ngariung deui jeung keluarga, bisa ngariung deui jeung rekan. Tah, kumaha lamun ayeuna curang hiburan. Tah, bener oge ya. Kumaha lamun ayeuna hiburan jaipongan ya. Mantap jigana teh ya. Rung ah. Musyrik.